Bismillah abdi ngawitan medal riwayat panutan waktos Nabi bade muli di dunia ka rahmatullah rahmat salam ka panutan anu asih anu heman ka umatna anu iman jenengan Nabi tipayun Nabi Muhammad panutan janten utusan pangeran didamel pangkat habiban nadam riwayat panutan pantas Nabi bade ngantunkeun geura mangga darangukeun mugi wabihi nasta'in ya Rasulullah panutan waktas Nabi bade muli di dunia ka rahmatullah kawitna teu damang payah sumping panyawatna subuh sahabat pada narangis Abu Bakar Umar Utsman nalang saja melas melis tangtuna bakal tunggelis Ali sareng Hasan Husein dangisna nalang sapisan getirna lang saprihatin ku eyang bade dikantun Sopiah jeung Maimunah Aisyah sareng Fatimah pada narangis tegeunah ningali ramatos ribu lajeng kangjeng Nabi muli di masjid semu ngeureuyeun dituntun ku Maimunah margi panyawa tos payah Gusti Allah miwarangan ku Jibril na direncangan ka alam dunya tumurun ka Kanjeng Nabi nepangan angkat sapada harita malaikat maut rencangna dipiwarang nyabut nyawa ku Gusti Allah nu mulya malaikat dua makbul sumping ka bumi na Rasul lajeng ngaos uluk salam dijawab ku salam ta'zim ya Rasulullah mustika alaikum salam wa taqwa ijli hada fil baiti saderek abdi Gusti Rasul nyaur deui ka malak Jibril nu murni bari naros saha eta nu dicandaku andika ye malakal maut tea utusan Allah nu mulya narek naon maksudna ku kaula teu disangka nah maksud arek nyaba atawa rek nyabut nyawa malakal maut haturan
sejangal layat panutan sareng kaula teh utusan Allah nu mulia dipiwarang nyabut nyawa ka anjeun Nabi nu mulia malaikat anu dua nyaur ka Nabi nu mulia ieu haturan ayatna anna fi mayyitin thumma innakum yawmal qiyamah ta'tathimunna minallah. Ti Gusti Allah nu mulia dingaosku Rasul nyata Gusti Rasul teras nangis mantakna langsa jeung waas saparantos ngaos ayat uninga yen bakal maot ku malaikat ditaros na geuning Gusti nangis Gusti ulah melas melis daparantos titis tulis sadayati Allah waris Gusti Rasul ngawaleran ka malaikat sauran